Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu wilujeng patepang deui di Jomantara ngalangkungan wek-wek cerita Sunda channel baris medar dongeng Sunda dina judul Budak Culun bagian anu ka-11 tangtosna hasil produksi Mitra Kusuma Rekor tangtosnanya anu mana dongeng Sunda ieu beris digarap ku Mang Asep kumaha Mitra dangu dararamang dina danget ieu syukur upami dararamang mah Mang oge sapara kanca aya dina sehat walafiat dina danget ieu mah nya hatur salam we lah kasadayana anu aya di Pandeglang sapandeglang khusus nama anu aya di Provinsi Banten umumna anu aya di mana wae gitu tah. Mangga mitra dangu tong nyangkulong tingkana waktos urang pedar bae dongeng Sunda dina judul Budak Culun bagian anu ka-11 Prung ka parayun. Antara Aki Samad, Juragan Dudung, jeung Jang Hasim, jarong Jon we, tonggoy dalalahar, telila jol, weh aya dua jalma kadinya, sarua rek ngadon dahar. Gugek eta dua jalma dina bangku panjang anu hiji deui bari jeung kaayaanana marake baju serba hideung siga nama eta teh rigig nama rigig jawara awakna jangkung badag sembada kumis baplang godeg oge meuni brewos pok eta anu saurang kana ibu warung menta alas bari jeung kaayana tegeung pisan. Coba bi pangalaskeun sangu tah 2 piring. Anu aya nawe dengan anu ngareuna ongkoh. Oh, mangga Aden, mangga, kinantosan sekedap. Kitu nate ibu warung bari ngadeg-deg kaayaanana siga anu sieun pisan. Soalna ibu warung mah geus apaleun kana eta dua jalma. Eta jalma anu sahaok kadua gaplok. Bari ngaladangan ibu warung teu ngagrentes dina hatena. Ieu nu nyieun panyakit ye. Geus moal mayar dewe ka aing. Ampun nek naon datang di temangkeluk anu model kararitu. Ngarugikeun we kana warung aing mah. Mending daharna mun daek mayar mah pun najis teu daek mayar. Kitu ceuk garentesna teh bu warung. Sor manehna mikeun alas 2 piring. Bari manehna ngaleos deui ka dapur. Rek ngasurkeun seuneu. Celebek eta dua jalma teh dalalahar. Bangun anu ponyo pisan sigana mah lalapareun meureunan. Ari Juragan Dudung Hasim katut Aki Samad mah jongjon we teu malire kanu duaan. Keur kitu pok kadenge deui anu saurang ngomong ka baturna. Capsa. Ieu urang yo lalampah geus lumayan jauh. Tujuan urang teu aya deui. Iwal
neangan anu ngaran si Samid jeung si Damri. Ada pokok lah. Soalnya maranehna geus cucung aya ka urang. Ngajual tanah sangeunahna teu bagi hasil. Alah. Jelema goblok dah. Dibere jalan ku urang. Ari geus jadi duit ka mana buah leosna eta mangkluk. Duang nu hayang dipodaran meureun. Itu jawabna ceuk nu saurang. Bari tonggoy we. Dahar. Atuh pugu we. Aki Samad, Juragan Dudung jeung Hasim rada ngaranjug ari ngadenge kitu mah. Tapi maranehna api-api we, jongjon tonggoy dalalahar seolah-olah teu kaganggu ku obrolan anu duaan. Ngan ari Juragan Dudung mah sabari jeung daroge hatena mah ngagerentes. Ai. Nah, eta dua jalma dedengean neangan sia Samid jeung Damri anu geus ngajual tanah. Nah, kumaha kitunya? Itu gerentesna hate Juragan Dudung. Bari regot manehna ngaleueut cai teh haneutna. Keur kitu kadenge deui anu saurang nanya deui ka babaturanna atanapi ngajak ngobrol deui. Jelema pangkarwarah nu kitu mah. Teh nyaho diuntung hirupna. Dibere pijalaneun, dibere piduiteun. Ari geus hasil. Eueuh be sikeun teu eling. Jelas nu kitu mah. Kudu dipodaran oge nu kitu mah. Kamsa. Pogo. Nah, jelema pangkarwarah teuing. Teuing lah, kan. Teu nyaho saha urang. Teu nyaho. Sing saha anu cucungah ka model urang mah geus moal dibere salamet deui podaran we lah. Itu ngomongna teh teuneng bari jeung garihal. Delet. Jang Hasim ukur ngadelet. Bari jeung manehna ge ceug kana cai haneut. Tergot diinum. Geus kitu mah ngadayagdag we manehna nyarande dina bangku. Ngararasakeun hiliwirna angin leutik bari jeung beuteung karasa seubeuh. Aduh. Nikmat oge ye juragannya. Ari geus tama beuteung di eusian. Nya nu di jero beuteung ge jempe. Teu cawokah kieu ye. Teu cawokah anu siga digigireun urang. Kitu pok-pokanana ceuk. Jang Hasim ngomong ka mana karep. Pogo we anu duaan. Asa kasigeung meureunan. Hai. Ngomong naon ki silah? Bebanjit ngomong ka mana karep? Is. Punten kisilah. Sanes ka mana-mana. Uing mah ieu we ye ka Dunungan. Nya beuteung geus deusian mah jempe kitu tah teu cawokah teuing itu. Jawab si Hasim. Bari jeung ukur ngareret. Manehna jongjon wae teu riuk-riuk siga anu teu sieun-sieun. Yang ulah sok harewok teuing ai daun teh. Cik urang talingakeun heula. Nah, hiu ujang ulah sok ngomong ka mana-mana heulaanan. Keun we lah urusan kadinya mah ulah sok ka mana karep ngomongna iteun teh. Kudu dirasa. Aki Samad ngelingan kana Jang Hasim. Ari Hasim mah teu pisan ki. Eta cenah
Maranehanana ngerasa kasih geng. Ih, teu aya tujuan nyigeng ieu mah. Bari ngomong kitu teh si Hasimah kalah kabari jeung tutug tuur. Ari juragan dudung manehna ngan ukur ngahuleng ngaraga meneng. Bari jeung mes-mes manehna ge ret deui kanuduaan teh ya. Tapi henteu ari nyambungan obrolan mah manehna mah cicing bae. Teu ngomong sakemek-kemek acan. Ngan ukur dina hatena. Bisi hayang nyaho yo. Karena dewek duaan. Ieu dewek jelema anu geus teu bisa di lalaworakeun. Bisi hayang nyaho mah. Kitu. Atuh punten we atuh kisilah. Teu aya maksud kadinya ah, uing mah. Tembal jang Hasim bari ceug manehna kana congo nyere. Malahan mah kalah kanyeuhil weh gitu. Maklum tos dahar sigana mah aya anu nyelap dina huntuna. Wah, Mitra dangunya ieu mah Hasim ya. Kamsa cik eta jelema tanya, nah anu ti mana, urang mana jeung ka mana? Tembal batur si Kamsa. Oh, Cang. Ke dewek nanya, Cang. Tembal si Kamsa kana encang baturna anu ngaran encang. Hai, Babanjit. Nah, si anu ti mana? Jeung rek ka mana tujuan? Nah, ari kuring mah sapara kanca. Nyarek ameng we kadinya tah anu dulur. Kitu. Jawab Hasim. Manehna beri jeung neuteup kanu duaan. Siga anu neges-neges. Ari dulur sia di mana ayana? Jeung deui saha ngaran? Ari dulur kuring mah tah di dinya. Di Cirahong ari ngaran kuring pun Hasim Surasim. Ieu nu ieu aki kuring Aki Samad. Anu ieu dunungan kuring Juragan Dudung. Ah, lamun memang eta juragan kasebutna, wah jelema berduit ieu mah, Cang. Kamsa ngomong kituna teh bari nangtung tulak cangkeng. Mun cereng kana si Hasim jeung kana Juragan Dudung. Wah, ieu mah ieu sasaran empuk yo. Jelas ieu mah jelema anu berduit yo, tah. Anu kasebut Dudung tah. Tembal sincang. Manehna mah jongjon bae. Bari ngararasakeun udud. Ih, ulah sok kitu kisilah. Nah, ieu masih kan ngajak ribut. Ari tujuan kuring mah teu aya maksud rek ribut, ieu mah kalah ngajak ribut. Hehe. Mangga we atuh bade tamarek ngakalakeun kana Juragan Dudung. Harus berurusan heula ieu jeung nu ngaran si Hasim.
Hasim siga anu nyundutan kanu duaan atuh puguh we Pudigding. encang jeung Kamsa nafsuna datang. Nyal amarah anu luar biasa. Bebenjit yang geus nangtang. Lamun puguh sia wani, hayo. Ladenan yo. Itu nate bari gaceleng kaburuan. Manehna ninggalkeun eta tempat neangan tempat anu lega. Kencang ieu mah, urusan dewek lah. Jelema sakepel jeung bajuna kitu. Kamsa bangun nguntup pisan kana Jang Hasim. Oh lah, piraku amat. Ulah sok ngisinkeun euy, ulah sok ngerakeun. Manya eleh ku budak setepak lah. Aduh, kukumahaan ya geus ieu Jang Hasim. Nah, ayo. Teu ngimpi-ngimpi acan ieu bahan manggih piributeun ieu. Kumaha ya geus ieu. Keun lah ki. Ladenan we urang. Nah, Tembal si Hasim manehna ge bari singkil. Gajeleng manehna ge luncat. Kaburuan nyamperkeun ka si Kamsa. Waduh Ki, kumaha ya geus kieu Ki? Alah, boa-boa ya ka seorang ya. Jang Hasim. Juragan Dudung bangun anu salempang kana kaayaan Jang Hasim. Tenang, Juragan tenang. Tenang we, tenang. Ki, urang tingalikeun we lah kumaha ketakna ieu. Itu jawab Aki Saman. Manehna mah teu riuk-riuk, teu siga-siga, manggih karempan. Jojong we manehna mah. Sabab geus ngarasa yakin yen pangabisa Jang Hasim geus lain lumayan. Cek pikirna piraku diwuruk ti lelembut, dilatih ti leuletik, dibere pangabisa ti bubudak. Itu cek pikir Aki Saman, jeung aya nu pilain-laineun mah manehna ge pasti bakal mantuan. Ari ibu warung ningali kayaan seperti kitu mah atuh puguh we manehna mah ngayad-yad di dapur. Nepi ka ngompol-ngompol sabab reuwas. Nah, ujug-ujug di warungna aya nu ribut. alah, kumaha ieu? Kumaha ieu geus kieu yeuh? Aduh, aya bae aiteun teh. Itu tembal bu warung. Bari manehna giling kacir. Teu puguh daluran. Hei Kisilah. Ari Kisilah tadi ngomong-ngomong si Samit jeung si Damri. Nah, aya hubungan naon? Sanggeusna pahareup-hareup Jang Hasim nanya kana eta Kamsa.
Ari sia nan wow kana si Damri jeung si Hasim. Wow gitu. Tembal Kamsa bari muncereng manehna. Atuh lain wow deui sama Wano alias kenal. Nah gitu. Si Hasim ngomong gitu nate bari males netep ka Kamsa. Bisi hayang apal ye. Samit jeung Damri ngajual tanah nate tah kadurungan kuring. Nah kumaha kitu. Atuh kabeneran lamun kitu mah kabeneran, Wah, bener-bener isi Damri jeung si Hamid jeung si Samid, Naon kabeneran anak? Keun heulaanan antara si Samid jeung si Damri mah nu geus mawa duit. Berarti yo dewek panggih jeung nu ngaran Juragan Dudung. Memang geus kawentar, geus kasohor manehna mah jelema boga. Berarti mawa duit loba yeuh. Kamsa bari raja grejeg. Manehna nganggap leutik ka Jang Hasim. Atuh nu ngaranna ge Juragan nya pasti loba duit. Tes teu kajiga kisilah ngan ukur haok weh popolotot weh. Godeg gue jeung kumis anu dikukut. Duit mah eueuhan. Itu jawab Jang Hasim manehna bari gagaro kana sirahna. Teu siga-siga rek ribut manehna mah malahan jongjon bae. Tetep sikapna anu tenang seperti biasa. Nah, lamun memang maneh nyaho kana si Damri jeung si Samid, cik bejakeun kiwari ka mana? Ya tuluy kateuin urusan kadinya nama. Ieu mah ngasuh henteu, nyekel KTP na henteu. Jeung nanya ge henteu rek ka mana-kamanana. Atuh tamaci gue teangan ka ditu. Ari bahan panggih mah. itu ceuk Jang Hasim. Kurang ajar sia. Bener-bener cucungah ka aing sia. Punten we Kisilah. Ari nama Kisilah teh saha? Ulah kitu. Ari kakuring mah nanya ngaran Ari Kisilah. Nah, ayo encan memperkenalkan diri. Oh, bisi siapa penasaran? Ngaran aing. Tadi teh Kamsa jeung Sincang. Nah, sia geus poho tah? Nya kitunya. Sudah bebeja euy. Ka Hasim uluh nyanya le. Nah, ya Hasim bet siga nu limper.
sok lah. Ari memang puguh mah. Ayo urang rek kumaha ya. Rek dame atuh eta anu dipepenta ge. Eta cenah bisi rek balap lumpat atuh hayu Hasim mah ya memang tukang lumpat. Eta cenah bisi rek adu push up hayu urang tak kuat-kuat. Bangkar waras ya. Ngajak lompat segala macam yang pusap segala macam. Oh tadi tunas ya. Anggur di podaran ku aing ha. Itu cek saman. Punten cek kamsa maksudnya. Hapunten mitra dangunya ya. Manehna teh rengkenek bari masang kuda-kuda. Siu siu langsung narajang. Kanajang Hasim pereupna muni bulud. Maklum. Awak jangkung badag atuh pereupna ge meuneun sagede cumplung mitra dangu. Hiu hiu. Karasa anginna meuni nyewuk pisan. Narajang ka cukang irung Jang Hasim. Lep. Hasim ngalalap awakna. Terus manehna ngadoyongkeun nyuruntul rek nubruk kana beuteung kamsa. Gilek kamsa ngagilek ka belah kenca. Padeup. Sior dampaleuna rek nyemrat kana palipisan Hasim. Ngan untung we Hasim rikat manehna rancingeus jeleng kagigir. Terus manehna ngadorongkeun sikuna. Hak. Kena pisan kana hulu angen kamsa. Dadah sia. Kurang ajar sia. Lutik sia. Tutung ngakai sia. Kituna teh kamsa bari mundur 2 lengkah. Atuh puguh we ambekana menereng apranjung ngarasakeun eungap. Sabab hulu angeunna katunjel ku siku Jang Hasim. Mitra dangu rupina waktosna tos teu nyekapan deui. Urang cekapkeun heula dugi ka dieu pedaran dongeng Sunda dina judul Budak Culun bagian anu ka-11 digarap ku Mang Asep. Ku kituna hatur nuhun dina sagala perhatosanana sareng nyuhunkeun dihapunten dina sagala kakiranganana kitu nya. Boh dina cara penyampaianana oge dina tata bahasana nyuhunkeun dihapunten sakali deui. Insyaallah urang tiasa patepang deui dina sanes waktos. Mang Asep saparakanca bade amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag